Ada milarian pun bapak nih. Iya. Ai jalan hanap panginten abdi seueur nu icalan bulan. Soke barang hakan heula kerek mayar sorowokeun ka luhur. Saya. Apa dikeriningan di naas? Saya kulan piraku paman negara mah kejeng teu mere segala. Sumuhun apersantan ari sareng ATM mah. Sumuhun permios atuh kulan. Iya. Nya. Sok atuh kitu. Raden Gatot Kaca hingkang bakal lumampah ka Geganawiyati ngaping Padma Negara asta Jingadawala. Iya inggih. Saderengipun lumampah ka Geganawiyati Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana. Apa busanane Gatot Kaca? Busanane Gatot Kaca jamang mas merususun 3 sumping mas reneka. Nggih. Hulur-hulur nganggem Drasmara aja jamang susun 3. Nggih. Glung cupit sia prahasta huncakan sana. Nggih. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Nggih. Simawe raksukan Krean Takusuma. Pengawasane horanana Braja hingkang tumama. Nggih. Simawe Sinjang Wasunona. Suasana wanci tengah cat boten cat ketingga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan simawe cerumpah ceramah pun bisa mabur tanpa lar nanging saderengipun lumampah ka Geganawiyati ngeprek soter merak ngibing sosoteran. Jangan bela
ketengahan. budak kadidiknya Yang budakna jujur lain naon Kang. keur mah putra ngan hiji-hijina Ya kadidik kajujur. tambah kadidik boh ilmu panemu jampe pamake ilmu lahir ilmu batin Budakna jujur pugu we atuh. tamat Tercapai cita-cita teh. model Pandawa budak 5 kabeh jala lujur Ya, burukan teh. nah Aisyah Kurawa umurnya tak kuloba teuing teu kaurus Jadi teu kageroh teh teh Kang meureun dari loba teuing. jadi teu kageroh tanu mata usahakeun ulah loba teuing anak teh kitu Cukup we jang urang mah 3 2 lah. aing ngarencana teh pan kudu ti ayeuna Bener. sakira-kira moal kaurus mah anak ulah waka lanan Ya urang mah program taeunkeun. ya Lan asa teu satuju dek teu satuju palebah mana ari akang make teu satuju segala. ra naon kadang-kadang segede Naon da akang teh ngagendraan. ayo ieu lanan dia Kayak ulah bareng jeung itu urang mah. ngeunaan naon ngalamun urang geureun laguna Eureun aya ngobrol berakang nama. dina zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema Da eta. kade cing hati-hati urang cing inget karena sejarah setan Doh. sejarah iblis hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula eceukna keterangan Kumaha teh Kang usulna. usul kumaha setan atau iblis usul ka pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur Deh. terus satutup dunya dibere ku Allah dibere Di media. hayang gagah Di media. diidinan Jika gitu kan. hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip Tanda tanya teh. tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu kolot teu budak Teu miskin teu kaya. teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya Tingkatna teu leuwih deui. sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu tak ku anak muridna Wah. Bahayana teh eta ya. bahayana tah Bahaya laten teh eta. eta anak murid bakal milu geuleuh tak ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh Gitu, kebeda ti kitu. tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy Logika anu mah. Kaharti. kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal Isi ngolongan. contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu Sebab disilakaeun teh. Sing aya pamilih.
benar tetap pikiran teh tak dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kejahatan satuju aka teu berarti aka merenya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kejahatan saha nu becus saha nu bisa berhasil nah sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh berang jeung peuting ai berang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku berang ai berang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia mau bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah apaan kita berusaha nah kalau kita larinya kepada berusahalah berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona siskamling nah itu berusaha manusia itu berusaha bukan numpes sabab kejahatan moal eueuh siapa yang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah alah nya nepi ka bidinya atuh mikirna kita itu sudah jadi bangsa dewasa artinya kedewasaan itulah ilmu alat kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia bilahi ae bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi teh kalayan kodratna kalayan kersa jeung pangawasana kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh pinter aka geuning ngaji udah aing teh atuh percaya batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek era da tuh geus jauh tinggalin anak mah tapi heueuh pek pikir ieu mah mikiran soheh doib henteu soheh henteu doib ger pasea masih kena ngulukutak ke dirinya atung keneh benar nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kejahatan saha nu bisa paling-paling manusia itu berusaha untuk atawa keur ngajauhan kejahatan nya matak ulah wakar dituturkeun teh 4 negara teh Bandungan we urang teh kajauhan Bandungan teh kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan kumaha niat kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna paeh pembunuhan saha nu ngabunuhna Gatot Kaca 4 negara si Cepot si Dawala kan terlibat maka iya tak
sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-goreng 10 tahun teh. Ari itu mah meureun ditanggung jawab ari itu ari aing sanu tanggung jawab Keur penjelema kieu urang meleutik. sabab ieu pembunuhan berencana ieu Direncanakeun. alah cek aing oge waspada jadi dia sanajan nu nyaah ka urang tapi ingat tingali kasang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing ti sanapeun Ti rakyat moal. da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge moal Moal. Kudu luhur kedudukan ieu mah. Kakara dihormat. urang lalajo we ajabna hapan urang meureun kabawa keuna ajab Kajauhan nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing hareup teuing ka galei tukang teuing ti jengkang Sigar tengah we. sigerna siger tengah Ari hayang salamet. tapi tetap lamun urang milu ka sok kalima mah terlibat pasti ngan dewek meureun boga Allah Keyakinan ya Kang. keyakinan Kuatan. sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun ya kitu ya ayeuna mah si lain jeung dewek fungsina ge hiburan ngaleungitkeun kasusah Desa Cibendung teh kakara ieu katincek ku urang Kecamatan Banjarharjo Bener. Kakara ieu teh bari. Kabupaten Brebes heueuh Bari beda provinsi ieu teh. Jawa Tengah Jawa Tengah asupna. Si kana mika cinta. Bapak Utim sareng Ibu Eni dina raraga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari Kacep Hapidin nyaeta putrana Bapak Toherdi sareng Ibu Darsi ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja Tilu ti Bandung sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana urang keureuyeufkeun da ieu mah pakaulan kaul parantos junuk cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Rajah Pamuna ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari mangfaat dunya rawuh akhiratna Amin. atuh Bapak Utim kalih Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda Amin. babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat ganda dina raraga neuneun kadeudeuh nu kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi fal yasir rahim jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin Amin. Amin. kitu pan kahijina deui nyaeta
Dumeh kamari sasih Agustus Dinararaga urang sarerea mieling kemerdekaan anu ka-60 tahun urang tahun nasional anu kasyawidak Dirgahayu Indonesia urang usian ieu kemerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kemerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun di mirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rob aras nyaeta audensi sareng Allah oleh ti ditu salat nu 5 waktu hidanganna teh eta nya heeh kahijina deui mapag sasi Siam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa yuk urang bebarengan dina bulan puasa mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager kitu da enteng atuh kumaha lamun teu ngagentian pijah aya jalan nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin sapoe lamun 30 poe 30 urangeun teu ngaberatkeun agama bener eueuh nu berat kitu tuh ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di mirajgeunana jeung mapag sasi Siam fardu kasamut sunat kalampah kitu ulah lengkah ka piceun jeung ngabejaan sugan aya nu mang nepikeun ka pemerintah Brebes naon sababna ieu jalan ka dieu awut-awutan keneh lamun di Jawa Barat mah akan kita nya gitu era gitu nya ai pajak di cokotan PBB jalan awut-awutan lain moal meureun acan da lain ieu wae meureun omeaneun teh meureun keur dipapai tah kitu tah pamungkasna pan urang teh ngahibur sok sareng kenek ewang mah sagoong sewang nya kapan urang teh tepung jeung dulur-dulur nu aya di dieu para inohong terima kasih kepada Bapak Camat dan stafnya Bapak Danramil Bapak Kapolsek Bapak Kuwu dan stafnya Bapak RW RT tetangga-tetangga Bapak Hajat ya Bapak Hansip Bapak-bapak keamanan semua yang telah membantu lancarnya hiburan ini betul itu atuh kapaku Wirna Jaya
Pak Guru Wandri, Bapak Asyim, Pak Noh, Pak Ono, Pak Witno, Pak Miad, Pak Wirja, Pak Sumanta, Pak Nardi Linmas, Pak Slamet, Pak Charman, Pak Dalang Endas Sutarjo, Pak Taryudi, Bapak Dalang Karsan Yoga Suara, sesepuh, terima kasih. Nuhun seniman seniwati nu aya di dieu mangga sing sami-sami majeng. Amin. Ari akang mah geus kolot, geus cuet ka hareup, Keun aya generasi geus loba barudak ngora nu rarame. bala kesenteng kene. Ari cepot giri harja tilu mah wah. Dah. Parantos haroream ngawayang teh dina duit leutik mah. Begitu dituncalan 40 ka luhur sama. Alah, ampun euy Dola. Naon? Sok ah. Sok kayaknya segebrek Sok. sawang. Oh, sok atuh ka itu kuring sok gempeur di sing hareupan lanceuk mah. Heeh, sepeda. Sia mah gempeuran ah. TKP Pokoknya tuh. Dek nu tadi deui alus. Sok we lah, nah kumaha sia we ah. Sok kayaknya uning. Sing kanya ah. Deh. Kira-kira mungkin gitu. Ibu Hajar anu nyarawan Allah. sadaya maturkeun lagu Para rumah. maturkeun lagu nyalakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu nyalakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu Hidayah kepada kata yang awan di sarang pilih serkalapatan hapunten pilih serkalapatan hapunten anu kasuh
Hop. Dek kumaha bersatu na hirup sarombongan ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus paburisan ditinggal dina segi religius geus aing-aingan geus aing-aingan padahal pan sewa tuturkeun hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula ya sabenerna habluminanas heula peminanas jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal hubungan jeung nu kagungan tama apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan cing atuh geus karolot di dieu teh aya bapa dalang endas aya bapa dalang sateh Bapak Karsan karsan Bapak Karsan yoga suara eta teh dalang karang burukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureyan ku panayagan kan jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus jadi gogobrok tuh di daerah Batur kan ada ieu meder di daerah Batur naonan ieu teh sarua jeung nemongkeun pada jeung sirikeun teh kalah beuki maceu tah cingga bleung rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan gerepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako nu aing di mana ngajing-jing panakonya ya tadi eta bapak protokol bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmat iman nikmat Islam bener ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron minum abong kena ieu dunya panggung sanewara meuni pinuh ku formalitas bungkus pinuh ku kepalsuan betul tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh ari eusina di parariceun bungkusna di kakelar tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah hayu Garuda teh rek megarkeun nogna. Tuh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna aya kamelang Hiroshima Nagasaki aya kamelang perkara lemurna nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa nah ieu terek dituna dina etalase unggul ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh
biadab bener kaciri keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul ai nu maling duit negara diantep ai si inu ngageo-geo bujur ribut sarerea ganjel ai nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka merdeka apa Candi Hanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu dewek urang Bandung nu ngabandunganana bener urang Bandungan omat ulah parunung cing inget kanu agung lebaran mana di sarung eta we urang tuh cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge dipanerikeun dari keadilan dan sosial nya bener kitu ceuk aing oge ulah ka mana karep ieu dina rombongan geus patongong-tongong rasa dewek ngiga kenang dijempekeun ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi naon ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna bener eta teh geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing akang pangmoloto teh dek dipake dina KTP wungkul teh Islam teh bari bener lain tah dengekeun geuleuh aing ngamun dalam diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan sial teu bisa dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh dihakan cacing buating manehna mah moal aya di dieu mo jok tapi tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang akang mah balager dek mawa naon sia ka akhirat lah ceuk saha mawa amal keterangan mawa keterangan ngaguguting sarerea atuh sia teh mawa amal di anda gugu mah hukum kumaha hukum teh cek hukum lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual ka maung kumaha teh ngomong cai teh ari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa maung paeh ninakeun belangna gading gajah paeh ninakeun gading manusia paeh ninakeun jasa tah kitu jadi gajah diterapan gading kumaung belangna
jasana manusia lain ini teu bisa-bisa kalah leuwih hancur gitu ku aing mah nya. Aduh ampun gading gajah dia akan mah tah jadi resep sia mah lamun ngararaco ge oh benar kan pek pikir jadi nina tinggalkeun amal dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun alay contohna para pahlawan urang toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa heh getih dipake nyebor Ibu Pertiwi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka merdeka tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu jarka marukana mangul bedil wungkul meureun bari tadi teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh kacang hulu no. ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah saha we keun we hasilna mah kudu bogana asal mi HP tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da hayang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan dibedilan nya benar kan jadi berarti teu merdeka manusia gitu urang oge sinya ka negara benar kan sok geura Isra Mi'raj kenya aku mau ada eta mah oh nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leletikan we leletikan heulaanan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedik panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun ari hayang salamet rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh aya hak batin nya bener tekan mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang keneh urang kene gitu nya yo momoni mumul ngenangan aing balik deui eta teh akang teh benar teh ieu bapa hajat teh dina raraga neuneun ka deudeuh nu nakanya ka putrana anu ditikahkeun pangna kikian teh ngonang urang jauh-jauh ti Bandung di dieu ge loba dalang eta oge bener pakaulan ieu teh pe pakaulan ieu teh heug prioritaskeun ieu bapa hajat teh pautim bejana cenah usahana di Kalimantan di Kalimantan Kang burukan we tuh cing salamet amin mana-mana ge usaha mah batur mah di luar negeri ya usaha sok mudah-mudahan jodohna ieu panganten teh sing anu awal nu akhir lupa totos bener sing dugi ka pakotrek kitu nu kahit sing gampang ibadahna amin sugan jodoh teh saroleh jeung solehah turunanana amin gitu oge
mugi-mugi jodoh teh nu kahiji jeung nu kadua beres ya. Anu icalan ayeuna tuh nu dagang baso, nu dagang martabak. Ieu Bapak Utim secara tidak langsung malam ini ikut mukakeun lapangan kerja. Ibadah kene. Sabaraha urang nu milu hirup. Yang maraban anak pemajikan. Teu karasa tah ibadah. Nya Ibadah gede teh kan. Tukang ojek payu meureun ka dinu rek lalajo teh meureun loba tukang ojek nu mayar ojek. Nganter ke nu uleman teu burukan teh. Loba nu untung. Seueur. Can dinu parkir. Dinu parkir rupi-rupi. Wah. Tah, ai daek nyaring peuting mah pan deet rezeki teh. Kumaha deetna ari akang? Deet rezeki teh teu kudu melak, pa urang dieu memelak cau, pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan, dewek mah sapeuting ka ala. Pare non je. Eta terong aduh, dijigan babaturan urang geus jalan deui. Dideuketkeun rezeki tah nu matak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut karelak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh nyahoan gelombang. Arahna sidik ka itu maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh ka eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh kumaha rek mere urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya leres gumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung eta teh heueuh akang lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang da sieun ku patung di imah urang patung nu mana maksud akang patung nu mana atuh apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teh oh eta teh baheula dina zaman Raja Namrud aya Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranna teh mangeranna pan didinya mimiti hujah wah kumaha kan eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim patung leutik nepi ka patung rada meujeuna peletrak dipek-prekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina leungeunna urangnya nu semplak leungeunna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena raja patung pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun doh bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunnan aya nu eueuh sirahan aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna ngagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan
tah tidinya mimiti hujan Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya memakai disembah cek Nabi Ibrahim nya maka disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk karena poncaka kebruskeun pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim ti handap diduruk cuhur moal teu garing eta mah pan pangeran didinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah gitu eta seuneu geus deukeut Allah Ibrahim gara nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu nah we cenah tong panas eta Nabi Ibrahim teh Jibril ini deui ka itu ya Allah seuneu we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei seuneu tiis yeun kasalamatan keur Ibrahim suluh beak Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu deh ngadayeun dange murukeun palai gitu palai alah ya Tuhan kamu pek lamun mung teurak diduruk teungelan patung ti ayeuna oh patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadag ai nyatu beuki pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia ganti berenjak kudaeka nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan silih asa silih asu silih asih tuh didinya moal panas gara pek moal kabakar aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas moal makan dulu batur meuli sawah alhamdulillah abdi nu rek minum maculna ai teu kedua mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos kartos oh eta itu ngaji mah beres takang ilmu genah kana hate ti istri herang panon menjak kitu pernah dirup teh komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan mah nitah ka urang aya meureun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja bagja aya dipikang ewa ilmu mah ti mana we heuh oh laras kang ceuk aing oge di pada urang ah ninggal heula sagede oh sok disalin heula tuh aya ninggal malin aya nama kenangan karunya ayeuna beuh jauh mah sok wasalin dek mah nya atuh aya baju oh nya bisa aya nu eta bisa anu ngajak bisa anu ngajak jaipongan dah meni gaya ieu si salin mah jika bandar lah anu penting mah hiburan orang mah jika bandar banget jika bawang berem udah meli karpia tuh lah jika buruk nama tidak penting mah hiburan hiburan urang mama ngahibur panganten ayeuna dihibur ku wayang golek pan enjing mah panganten ngahibur anjeun ngawayang kulit bener ngawayang kulit alah ceplok penting teh kana beung ya ulah tadi kenangan era deh kah akang teh palai di kenangan puguh lamun palai di kenangan akang mayar ke tukang kenang rape oh gitu. Jadi lu mau dibayar sama gua ya iya dong tukang kenang kan capek berapa duit lo maksudnya berapa duit teh kumaha akang teh gua harus bayar berapa duit itu satu belekuknya seperti apa kan tepak iya kan kalau di Jawa Barat kan jaipongan tepak kenang macam-macam jaipongan kan macam-macam ada bangpak ada bangpong belekuk oh betul seperti mana bangpak tulak bantingkeun
mundur maju nyangigir kan itu blak tingbong blekuk nah gitu nah sablekuk itu sabaraha teh murah Kang 20.000 sabelekuk 20.000 sabelekuk oh sakitu tas sakitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40.000 lamun 3 kitu 60.000 lamun kitu nangarecek kumaha loba ngabelekukna tuh Kang kari ngitung panderi dar meuli dewek 80.000 nah saya tik-tik teh atuh opat belekukeun bener Kang 80.000 teh sabaraha belekuk teh opat belekukeun nama wareg juga nama opat belekuk oh opat kitu opat kita mah lamun ngeunah tuluikeun duit panderi der sia opat belekukeun 80.000 kuing ngan 3 belekuk sapenting sopin baru tulang kanting Gus sudah ngeus hantem nah tadi tuluy ke sia teh meulina 80.000 kukuring dibere 4 belekukeun hantem apan dina MOU Memorandum of Understanding dina perjanjian kesepakatan iya, betul. cek dewek lamun ngeunah tuluikeun dina perjanjian teh 80.000 belum ada lanjutannya teu bisa kuring matre babatok sia mah lain matre kuring mah neangan belekuk teh waduh ribu hese mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing tumpak ojek amu sok aing ngaborong ayeuna mah sabarahaeun ngaborong teh da kudu ngaborong aing meuli 3.430.000 sok wae Kang jadi 140 2,5 belekukeun ayeuna mah lempengeun lamun 3 jutaan sabaraha belekuk 150 belekukeun namun dihararese wah anjir loba teuing mending pecakan heula aing sieun kana cangkeng mending pecakan heula paduli aing mah sia balik ti dieu sugan ngoronang we dar sialah 3 jutaan 150 belekuk lin 150 belekukeun tulang kanting tenang ya dah lobanya kudu make gaya tuh Recek barbon lulus tur loba kreasi itu gitu palingan cek pemerintahnya ulah jet set banyak yang ditawarkan belilah kemampuan cek rasul oge ulah kaleuwih sigar tengah sabab pangeran tersepeun ka jelema sok kaleuwih udah bener tuh teh ulah loba pamolah alah aya geuning tuur tapi kalau tak letek lulus tur
Ini ganteng jeung jangkung euy kesalieun mah tinggal ya. Meningat pandek ngigal aingnya. Nah rek ngigal teh rek kebeng-beng ka mas wayang kulit teu bisa luak lieu. Heuh wayang kulit kieu kagigir kieu. Wayang ki mantep kitu teu bisa luak. Wayang entus kieu. Teu bisa leret-leret. Wayang ki mantep Sudarsono. Munyo. Kieu kagigirnya. Lamun bisa. Nyemahna teh gini wayang kulit mah tah. Lamun bisa ngahalangna teh. Wah, eta. Bumi kuncang ganjing langit lap-lap katon. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se lakone opo papap talang Asep Sunatan Sumanto. Pakai jeung Sumanto jauh-jauh tuh. Yang ngetik deui ini. Asep Sunatan Sumanto nya pogo da aing teh orang kanibal goblok. Pada di Jawa Tengah mah di ditu di Jogja. Jogja Solo. Kuo Di Solo. Suhrep toto pitono haneugi Kang Kaiko adi dosa purmo. Ya Mas Saiko. Raden Naryo Brotoseno Mrojol Morkononon. Kolor merosot dosol nolol bool nongtot. Punya goblok di wayang Jawa aya kitu. Duh, ampun. Sok aja Dodi. Alah, sok ayo punya. Ngalawan wae dah si goblok mah kaing teh. Alah. Pararun teh ka sadayana nya. Mangar parunten akan namanya ngiring kaul ka panganten. Nyangakeun ka urang si Bandung. Mayakan sadaya ngiringan Tobat. Osang nyengkeun kalujengan rumahan sadaya kaundangu wake depung segala. keluar di paunangan kadang jadi pantai ulangian kawanan sabab di pangeran Sesa tadi dede. lagi sabadi panjar pangrambes karena sesa aroma ganjar nyelamat kesatayana Allah marengkel. Ada syukur pegang acung gitu sampai ngerasain deh lain peperengkelan gitu.
Onel-onel ini. salin deui aing ah. Salin deui kayaknya. Jika kesenian buroknya Buruk onel-onel gitu kan. iya burok mandinya ti Losari Di Losari itu serius. cak dunjung cak dunjung cak dunjung Alus agak kerasa. cak mumpun alah aya kasokali mah rek nyaksian eta teh juragan Gatot Kaca Sungon doakeun jeung salamet amin.